Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng naraskeun anu katuna dinten kamari dina jejer cariyos Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Ayeuna teh bagian kagenep. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng teh urang pedar. Mangga maranco ka baraya, ka mitra, ka saudara-saudara, ka dulur-dulur baraya. Mangga maranco manco-manco. Kocapkeun isukna. Geus sararaged si Kosim jeung si Bopeng. Malahan mah si Kosim nyamper ka si Bopeng. Peng. Peng. Assalamualaikum Peng. Yo kela euy, naon topi euy. Kludrak atuh mitra mau kapanto. Wah, geus saged euy bener maneh euy, niat gawena alus. Atuh urang siap atuh moal ngerakeun maneh nu mawa atuh. Wah, sia mah pedah we aya awewe. Oge tapi kita bari jeung seuri. Dut atuh cing laleos ngaburu muru ka imahna Haji Hasan. Teu kakocapkeun di jalanna rada isu keneh waktu harita mah mitra da arek ngalaanan tapas kalapa. Da kalapa geus digunukeun menang ngala teh menang ieu terus digunukeun kari ngalanan tapasna. Tekung sila anjog ka imah Pak Haji Haji Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Dua anak aruruk salam. Gening oi geus daratang Tanginas. Mun Pak Haji ada ari ngalaanan tapas mapan moal naik. Janten da dihanap itulah moal sesah teuing ieu kantun ngalaanan tapasna. Oh eta ke urang nyeunkeun kopi heula. Tegung si Lila si Amu teh ngeruduk mawa kopi jiga nu geus disadiakeun kitu nya. Kopi 2 gelas. Tah eta kopi tah haneut keneh panas keneh tah kade kopi. Tah opieunana aya tagehu bala-bala nyieun Ibu Haji ameh aya kaanehan atuh ulah kukuluban wae opieun teh. Atuh nuhun Bu Haji. Heueuh pek aropi. Nuhun pisan atuh Bu Haji. Ceuk si Bopeng. Aropi. Tah hudu dijewang tah sabungkus ewang. Sok ngaropi heula rek barang gawe mah. Meja rongjon digawena. Mitra teu kakocapkeun kitu nya ngopi udud heula naon kitu geus beres we kitu nya. Bani nyahabeun wae. Haji, ari tos beres ieu bade mulai we. Maian kalapa teh tapasna. Oh, pek teh teuing kope rek digarawean mah. Ayeuna mun ameh bada lohor teh atuh beres. Memeh lohor gitu kahoyong mah beres. Oh, pek jika tuh. Atuh mitra cing laleos ka kalapa anu geus narumpuk. Mitra teu talangke cing marasat bedog. Mimiti mah babarengan heula. Mimiti mah nigaskeun naon teh
ngadekan ngalaanan tina Mang Aran. Si Bopeng geus mulai ngalaanan tapasna. Si Kosim masih keneh tuluy ngababadan heula ngadekan heula ngalaanan heula tina tina Mang Aran, tina Mangarna. Terus digarawe saruhud duanana teu kungsi lila datang Neng Dewi. Aduh geningan araya nu didamel. Ieu punten atuh sapeda abi kumaha ngalanggungna. Wios ku abi atuh Neng. Urang angkat we nya di pangku sapedana. Pok si Bopeng diangkat atuh giriwil sapeda teh dipangmentaskeun tina gunukan kalapa. Atuh nuhun nya Kang Openg. Kang Kosim nuhun nya. Sok cing ieu cing lalancar barang damelna atos ngalaleueut heula. So itu pan ieu si Amu tadi ngagoreng bala-bala sareng gehu. Atos Neng nuhun atos katampi. Mangga Neng sok kade Neng di jalanna. Hati-hati pok si Bopeng. Mohon Neng kade Neng. Mohon kade di jalanna bilih ieu Neng hati-hati pok si Kosim nyambungan gitu nya mitra. Mohon atuh nuhun sadayana. Kasadayana abdi angkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pot reangnya jeung daya. Suntangan heula malahan maka Pak Haji teh. Oh budak alus atuh didikan alus ari Neng Dewi mah beda jeung lanceuk. Darakul deui atuh nu digarawe teh saregut pisan. Teu loba cicingna digararawena teh saragut. Bopeng ngalanan sarua bareng. Etana Mangarna dipisahkeun heula kanu rada angang tina kalapa. Tapasna terus rada dipilihan heula si Bopeng teh. Terus ku si Kosim jadi bareng duaan ayeuna mau ngamarukaan tapas kalapa. Mitra teu kakocapkeun kitu nya barang gawena gancangna carita beres. Pukul 11-an lah kira-kira. Tereh barang garawena mah euy. Pak Haji. Semohon Pak Haji supados ieu we ngarengse. Oh alus kitu mah gawe teh kapake kitu mah. Tapasna pisahkeun anu garing mah karungan anu can garing mah itukeun we hearkeun tuh di belah ditu pipi hareupeun leuit. Besok panasna nepi ka sore di dinya mah. Bae lumayan sok aya nu nyiar cenah Jang Tamang ngomongna teh. Jang Tamang tina tapas. Aya sababaraha karung mitra nu gararing di anu ieuhkeun. Lamun eta mah naon teh mangaranana mah dicacagan di kanu lomangkeun teuing rek diduruk engke mah dikumaha nya. Kocapkeun geus beres kitu nya pagawean. Cik itung aya sabaraha kalapa teh? Rak atuh diaritung kuduaan patongong-tongong dipisah ngaritungna dua-dua gitu nya mitra. Tekung silila geus aya 2 gunukan gitu mun gunukan teh. Sababaraha hiji SIM? Abdi mah aya 300 siki Pak Haji. 300 siki kali 2 600 menan. Manepeng. Abi mangan aya ngetang teh abi teh 250.
250 kali 2 meureun 500 jadi 1100 sadayana Pak Haji jumlah kalapa teh. Wah loba. Oh ieu mah jigana ge daongkoan mal asup kanu kodolak mah anu truk kagok deui jigana. Punten nya mitra bilih lepat nya henteu ada ieu mah dongeng lah. Keun geus kitu kanu ieuhkeun keun ke da aya banar nu saka dieu nu meuliean kalapa orang orang Citamiang sok meuliean kalapa boho naon we da geus langganan eta mah si ieu si Sardi. Mohon atuh mangga Pak Haji da tos beres ayeuna mah tuh tos lalenang deui tapas tos aman anu garing di karungan anu baseuh mah dihearkeun kalapa nya di kanu ieuhkeun. Oh halus bae antep tong di ieu we kitu we rada dihear-hear ame semu rada garing kalapana nu ieu kajeun. Jadi sabarahaeun tah buruhna euy itung. Mitra itung derek-dek atuh. Ya we geus lah dibere we ku kuring 300.000. Duaan malas ewang. Atuh nuhun Pak Haji jaba rokona jaba opieunana jaba cikopina. Sabareakeun heula ngopi atuh lebar. Sok ropi heula geus beres mah. Arudud heula kenyal sewe lah da. Sakedeung deui paling ngarankeun bae keun heula sok we ngaraso heula meujeunna oyak ieu mah. Darahar atuh besi ieu mah. Darahar. Ah moal Pak Haji wios da tadi tuang mah. War keneh ieu ge kopi henteu can kasadayana ka opi. Pok si Bopeng. Mohon Pak Haji lah tos cekap sakieu ge nuhun pisan katampi ku abdi. Oh yeuh atuh duitna yeuh. Duit ladang gawe. Tarima we atuh ku si Kosim. Pikeun we. Kan 15 ewang gitu nya dibagi 2. Teu kungsi lila mitra si Neng Lisa kaluar. Walah mitra kaluar isu keneh teh tos dangdan tos ibak atuh kuat ngabarasat ge jiga panon poe jiga mun peuting teh mah jiga bulan purnama mitra mabarasat mun jiga nama eta mah bintang ieuna we bintang mun dina ieu mah bintang kajora tapi ieu mah leuwih wah mencrangna matahari ge eleh kawasna teh paribasana gitu ku kamencranganna jeung kageulisanana jaba bahenol awak pangawakan jangkung imit ageung pakulitan koneng umyang huntu bodas koneng huntu bodas tarigu alah kulit koneng cangkang cau kes lagu we mitranya. Pokona mah wah geus lah lewat we kitunya artis mah artis lemur mah ku kageulisanana ngan pedah kitu. Apana Abah hampura mitra. Bah atos eta teh nu ngarala kalapa teh. Geus neng. Geus beres geus dibarayar. Sabaraha eta teh muruhanana ari nu kitu bah? 200.000 duaan 150 ewang. Ah meni mahal teuing. Bere we 100.000 ku duaan 50 ewang. Nah sok nyawanan kolot. Masalah nu kieu mah kolot. Ulah nyoconteng kanu tanaga batur mah. Bisa pamali eta teh mah barokah usaha oge. Ah meni asa sareuseup abi meni ngarali jelema ieu jawa duaan. Komo teh eta anu jabrik teh saha Abah namina? Dong kitu euy ngewa komo jeung hareupeun jelemana maneh mah. Meni
Eta si Kosim eta teh anakna Bahatang jeung Matiti. Lah ieu mah si Bopeng anakna Kang Usman almarhum. Beureusan Arinit meni asa sareukseuk ningalina ge. Dilak bari jeung ngadilak panonna teh ka si Bopeng ka si pangpangnama ka si Kosim. Bari jeung heumangut so ieu kitu nya si ieu teh Kosim teh. Seredet atuh mitra hate si Kosim dikarek didilakan komo mun ditampiling. Seredetna teh ieu mah lain seredet amek mitra, seredet nyentuh ganu jajantung lir ibarat ka panah ku jamparing asmara kana jajantung si Kosim. Aduh atuh si Kosim teh kuat ka samar pola samar dirampa gitunya ieu terus ditingali didelekan terus bari jeung katingali teh atuh da buuk semu beureum lamai pika uruyeun irung bangir Neng Lisa teh malum gaul atuh di kota nya kakocapkeun teu kakocapkeun geus beres we. Bawa tah rokona hiji ewang lebar sabungkus ewang sesa tah lain geus tadi karek arudud 2 batang ewang mah bawa we. Nuhun Pak Haji, nuhun Pak Haji. Tok si Bopeng jeung si Kosim naremalan. Atuh Pak Haji ari tos rengse mah sadayana da tos rengse abdi duaan atuh bade paramit wae euih. Atuh kaburu adan sagedeung deui ge. Tah geus aya dan lohor nu di lembur sejen mah. Nuhun pisan nya. Cing barokah duitna hampura teu bisa mere gede cekap Pak Haji. Cak yang kumaha deui atuh. Sakieu mah cekap torojol teh amu nya ambu Rokaya. Nuhun nya barudak. Peng. Yang Kosim. Geus migawe anu hade kalapa beres tinggal ngajual paling teuing iraha meunang ke banar da sok ka dieu. Sami-sami Bu Haji. Sami-sami Bu Haji. Temal itu nya duanana naremalan da asa kaduaan nanyana jeung ngucapkeun nuhunna. Atuh abdi pamitan wae. Pak Haji, mohon Pak Haji pamitan. Salamnya gitu nya. Pak Haji uluk salam ka Pak Haji. Nya atuh nuhun pisan nya. Barudak Sim, Peng. Nuhun. Geus beres pagawean alus hade. Kapake gawe teh. Keun lah. Kemah aya pagawean sejen mah digararoan deui we. Nuhun Pak Haji satacana abdi atuh marulihnya. Dal atuh geus uluk salam mitra duanana teh marulah. Ojig geus ojig. Nya sok. Temalnya Pak Haji jeung Bu Haji nemalan anu arinit. Sajeroning di perjalanan si Kosim kawas anu ngalamun. Sim, sia ngaulang wae. Ieu duit geus boga. Urang mah seredetan wae Seredetan wae ku ningalina beungeut Neng Lisa, aduh. Ka uri aing mah tak beureum kadeuleu beuntak arasa kieu mah Ieu kitu nu ngaranna cinta teh. Wah, sia mah geus kadinya deui wae losna.
cek si Bopeng cik atuh sim urang mah lah da urang teh ka maneh teh geus teu asa ka batur euy ulin ti leuletik nepikeun ka gede kieu urang teh teu oleh babarengan cik atuh lah rada ngeunteung we heula era atuh euy manyaka nu anak nu beunghar jaba geulis teuing atuh da euy hate teu bisa dibobodo maneh meureun teu boga rasa bogoh ka Neng Elisa ka Neng Lisa dari urang mah teu katahan mun teu katahan teh mah euy jo hayang gapruk-gapruk we lamun salaki aing jadi salakina sia mah ka mana karep hayu balik ka Buru Adan geus tu Adan hayu balik ral atuh mitra baralik garancang ngaburu ka imahna masing-masing malahan nyimpang heula ka ten si Bopeng urang balik heula Peng nya eta Peng balik we urang tuluy kareunang hayang mandi geus sarua urang ge lus atuh si Bopeng asup ka imahna Kosim tuluy we ngajugjug ka imahna kabeneran di hareupeun di tepas teh aya bapak si Bopeng si bapana si Kosim Bah Atang naeh euy geus balik euy beres kitu geus beres Pak alhamdulillah berkah beres lancar ya Pak menang duit sakieu ieu 150 ewang jeung si Bopeng bere 300 wah gede euy bener haji mah teh nya conteng kanu tanaga batur ulah dikadewekeun ka indung manehkeun we jig naon aya naon meni garujrud geuning geus balik eta jeung Kosim mohon mak tos beres da damelanana tos rengse janten tos nya uih we ngan pedah can salat abi teh we atuh diuk si Kosim teh geus nyarita heuh atuh ya mak duitnya artos ladang gawe teh mana cik menang sakumaha ieu mah uduh geningan gede diberena sabaraha ewang itu duaneun henteu saurang dibere 150 wah gede atuh da atuh mah ngalanna ge hese jaba capek ngejeuh we meureun atuh da Pak Haji ge ngitung atuh kadeukeun we kumaha urang teu neun bisi aya pangabutuh engke ka hareupna maneh mitra kitu teh jiga nu kurang sumanget si Kosim teh gek ke diuk mending ge buru heula ka cai si marerang arateuh meh teu kareunang nya atuh mah abdi bade kajaman heula mitra ajewang anu jeung ngajiding sabun leos ka pancuran mandi dukung si Lila kolotrak aya nu muka pantau deui buka pantau nyaeta si Kosim teu lila beres kitu nya gancangna carita gitu jadi singket da kitu-kitu keneh caritana mah kecuali nu mandi awewe gitu nya geus mandi sim sok atuh salin nyapa nyawa ka kamar heula atuh samping enon teh anduk teh disampingkeun luy ka kamar di baju biasa calana biasa we dipake pakean dukung si Lila kaluar deui nyampaikeun deui anduk kanu urut nu tadi didinya gek we diuk na kursi bangun nu alum nu jiga nu teu sumanget gitu jadi rada pertanyaan bapana teh
Nah geus menang duit teh euy jiga nu kurang semangat. Ah henteu bah biasa we capek meureun. Waduh reureuhkeun ari capek mah. Ah teu bisa direureuhkeun ge. Lain ame ieu we atuh istirahatkeun kumaha. Ari geus salatna geus. Nya tadi tos ieu sakalian tos ibak tos mandi tuluy wudu terus salat. Heeh atuh ari kitu mah syukur. Tapi aing mah sabeda euy ningali paroman maneh. Ah biasa bah. Atuh rek ka kamar rek gogoleran. Heuji istirahatkeun atuh. Peureum-peureum. Ke geus ieu dihudangkeun mun ieu mah kalewat bisi asar mah. Nya bah leos atuh mitra ka kamarna. Teu kungsi lila nyampeurkeun. Na kunaon abahna si Kosim teh? Euing jiga nu bangun nu aya nu di pikiran. Da apal abah mah. Anu karakter si Kosim. Mitra teu loba tanya deui teu loba tatanya deui Ma Titi teh. Atuh abi rek kapawon we heula rek nyangu. Arek napi heula ketang. Nyangu make we tos deukeut ka asar. Napian itu anu anyar di desa pare. Geus loba serahan. Oh jiga tuh. Kade tong waka tungtutan we. Bawaanana tong sakalikeun sakarung berat. Nya kitu we Da bisa sarige kitu. Mitra teu kakocap teu ieukeun deui leos atunya Ma Titi teh ka dapur deui. Teu kungsi lila bijil deui si Kosim teh. Lain rek istirahat maneh teh. Teu bisa bah, teu bisa dipeureumkeun. Teu bisa digolerkeun teu puguh. Ceuk abah oge da aing mah abah apal maneh teh aya masalah mun masalah teh sok balaka atuh ka jadi bapa sok da sarua da lalaki naon atuh maneh teh aya naon. Era sabenerna mah ngomongna sok balaka lah teu kudu era naon sia geus ngalakukeun teu baleg. Ain bah make jeung ngalakukeun teu balik sidik pantes digawe. Naon atuh. Ieu bah nya jempe era bisi kadengeun ku batur. Naon? Deg-degan wae hate abi. Aku naon gitu make jeung deg-degan. Inget wae ka Neng Lisa. Neng Lisa mana? Nya anak Haji Hasan anu kuliah lah geulisna ka bina-bina endahna ka wanti-wanti peureum ka deuleubeun takarasa. Aduh sia mah teu nalipak pisan kanu diri atuh jauh tanah ka langit euy. Atuh teu babad jeung urang mah. Yang anu sababad we ulah pika eraeun era atuh ke awak ge ngalamar naon nu dijogrogkeun. Itu mah wajah atuh emas wajah itu mah. Urang mah taneuh pika eraeun. Teu bisa kitu bah zaman kiwari mah lah. Teu bisa kitu. Mitra atuh Ma Iti teh ngadengeun. Ma Titi cul heula da keur pas arek nyokot deui beas tina karung ngadengeun nyanyampeurkeun. Naha teh jadi Kosim peureum teh. Henteu mah teu puguh. Geus bah ngobrolna. Naha make jeung geus da ngadenge mah ge ti tadi ge kabeh ge kadenge. Sok we balaka.
Oh kieu senang mana lu rada seung anjing hareupan ge Nah kumaha kitu abahna si Kosim teh. si Kosim rada eraeun rungkut we diukna kursi teh henteu kawas sasari kieu cenah boboheun ka Neng Lisa anak Pak Haji Hasan. Ari maneh sok teu boga pipikiran cik atuh nu sababad we bogoh teh lain ka waya era temen boh nyarita atau boh ngalamarna ge era jang tong ngara-ngara diri neangan we nu sababad. Da atuh mah kumaha mah da ari ngaran hate mah teu bisa dibobodo. Teu bisa dibobodo ari geus manteng teh ieu meni asaka panah we jantung ku panah asmarana Neng Lisa mata aduh sernud pisan. Maneh mah sok hare-hare wae. Geus we nu babad urang da moal katanagaan atuh kahirupanna oge ngabiayaanna ge komo geus kawin mun kawin teh mah usaha batan kitu maneh. Teu bisa kitu atuh mah dari meureunan rejeki mah da Allah nu ngatur. Heueuh ari kitu nama. Geus heula kan ulah wakatarik teuing atulah era ku tetangga besi keur majar naon. Sakumaha cing? Baelakeun kewe deui itu kagok na ieu ke urang tuluykeun deui ngobrolna. Kagok keur napi besi teu kaburu besi kaburu burit deui. Aduh mitra waktosna ka Bujang Saeb keun enjing urang teraskeun deui ieu jejer cariyos Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian kagenep enjing urang teraskeun kana bagian katujuh. Hapunten nu kasuhun, hapunten pisan seueur balelolna maklum diajar simkuring Pakmud kitu nya. Pilih seueur pisan kalepatanana. Hapunten nu kasuhun tong hilap ka pamiarsa ka mitra-mitra ka dulur-dulur baraya salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Simkuring Sunda Bandung Kidul. Sakitu nu kahatur di Simkuring Kang Ugun ulu teh pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.